menghancurkan generasi pemuda-pemudi di antara anak busana kafir, pakaian kafir, sabab zaman ayeuna geus skip zaman now. Orang-orang kafir nyen baju anu teu beres katingali kelekna, katingali bujalna, jeung katingali ting-tingna. Cenah mah model, padahal mah tutup aurat. Naon make baju oge tapi tutup aurat mah percuma. Jeung eta teh bangga jeung pede make baju tutup aurat teh. Geus aya ka era anak barudak zaman ayeuna mah. Seperti awewena cabe-cabean, lalakina terong-terongan, kadituna terong dicabein. Lamun terong geus dicabein bahaya, kadituna bisa jadi es cendol di kelapaan. Ngajendol bahaya, bapaan naodo. Jadi lamun urang ninggal ku kaayaan zaman ayeuna, lamun urang ningali ku kaayaan zaman ayeuna, loba pisan barudak anu geus leungit ka erana, geus boga anak anu sae. Loba barudak ayeuna hirup ku sewan, sek bebas di mana-mana. Nyangan tempat anu sepi supaya mojok duduaan, betul? Terus sabab aya syairan di zaman now. Siap dengarkan siap? Barudak zaman ayeuna geus leungit sifat erana, lamun mereke calana papondok-pondok makena, marawan dalolobana nongkrong di jalan jeung haringna, bari nembongkeun ping-pingna, da make kolor akina. Jadi zaman ayeuna mah katingali orang teh sudah jadi tradisi, geus teu boga anu. Sedangkan ari malu dari iman, anu sampena dina hadis al haya'u minal iman. Ari malu itu sebagian dari iman. Jadi lamun aya jalma rek pamagat atawa rek istri, laki-laki atau perempuan tidak malu ketingali auratna, eta teh ciri jalma geus berakhlak. Tapi di dieu mah bapak-bapak ibu-ibuna bararuni nyaeta tertutup auratna, termuludat mah buka atuh di mana-mana mah. Sabab orang anu bakal dihukuman sataranjang ayat 3. Hiji benar-benar sataranjang teu make baju sama sekali, teranjang bulat. Kaduana nyaeta make baju namangan kurang bahan, seperti baju lekmong, seklega singkatan sekitar wilayah dada. Katingali we nu gunung teh. Hasilna nyaeta make baju namangan tipis bajuna teh. Katingali bentuk tubuhna, nu begang katingali begangna, nu sedang katingali sedangna, berikut aki-aki ningali nu kitu mah teh iseup. Kolotot we si aki mah. Ini antem. Berarti normal kena eta aki-aki. Lain normal elor. Ari keur ngaji mah ngan nunutan we di anu gentihan. Nah ari ningali BMW body montok wow. Kolotot kuat sajam ge. Ari digantung modal si aki. Nyebutkan nama terasot ke orang kafir, nyebutkan terasot ke orang kafir, pakaian orang kafir di para rakyat. Kahanapna make rokal, naon bu rokal? Androk sajengkal. Atawa anu sok disebut rok mini, anu buka dikit jos. Padahal mah androk adina dipapake ku lanceukna. Atuh katingali ping-pingna, leuweung ping-pingna ari alus mah, ieu mah loba makam deredeg. Itu papak cenang, ringgil kukutil, nini make legging, gambarna Hello Kitty, ajuna merecen, praktis katingali nate geus pancet renang. Kalau warna make lekmong, kelek katemong, leuweung kelekna ari seungit mah, ieu mah kaambot teh pelenghir, bau peuyeum basi. Uyuhan atuh kelekna teh teu waueun rek sona. Kadituna make galmong bujal katemong. Leuweung orang India mah alus bujalna. Ieu mah orang lembur ditiluan make galmong bujalna katemong teh percis sumur tua kudu kuraki. Uyuhan atuh teh lagi sumbah. Kahanapna make mekmong. Ah ulah dibahas eta mah. Bahaya. Kusabab abdi ge tasan ngalaman ka daerah eta mah. Geus udah geuing. Padahal make baju nu kitu teh secara tidak langsung rek ngancurkeun kana akhlakna umat Islam betul. Tibur angin barat pindah kana bubuk
tinggalin nate kos kue lapis aja ya. Baju ditulisan black metal, celana emo teh singkatan eleh modal. Celana digolongan pas loba urna, leun ku urna ari alusna ieu loba peluru bisul. Maklum dapat kudu. Irung diteno, joli diantingan, awak ditato. Leheung tatona nu serem gambar orai kobra, naga skorpion garis miring lakir. Ieu mah aya make tato gambar mandila kelakian. Gambar selang tengah dorat. Gambar angining sagala. Ranginang berikut dapros lumajang dina awakna. Ari modal di kebon sampe. Disampeurkeun ku soang kabur. Mak nyawa aya black metal sieun ku soang. Amit amit. Diganggereungkeun ku indungna. Ari sia teh nanaonan eta penampilan di kitu-kitu mamantos maneh. Kumaha ngajawabna? Gaul coy. Gaul Umi, gaul. Si Umi mah tinggalan zaman. Hari gini tinggalan zaman. Aduh, capek deh. Kusabab Umi na rada gaul, cek Umi na masalah buat lo. Cowek gitu loh. Batu wasowat Umi cowek. Kaindung jeung ka bapak geus aya kasopana. Nyebut ka bapana bokap. Kaindungna nyokap. Ka aki jeung ninina bokep. Kalian bokep. Umi, ayo ratu. Jeung Umi na singayeun saya nyebut nyokap ka aing. Biasana dia nyebut Umi. Nyokap, ayo ratu. Jeung Umi na sandahar, leta ku sia tato leta. Tanya nyebut sampai nepikeun kaki soalak orang naodo. Jadi lamun urang sadar eta teh gara-gara naon sampai akhlak barudak ayeuna kalah merosot. Ayeuna mah barudak jauh kana agama, kana ngaji embung, kana salat embung. Pagaweana teh ngan bobogohan jeung teteleponan jeung lain muhrimna. Oge sok GGM jalan-jalan malam. Lamun budak kaluar ti peuting, telat balik sok tanya kaset geulis balik ka mana geus ka mana lain diantep. Jadi ingat temen urang hayang boga anak atau incu anu akhlakna sae, sok ajarkeun agama nu bener, sok ajarkeun cara anu sae, lain diabur siga domba. Ayeuna mah tibalik. Aya domba dicangcang supaya teh ka mana-mana ari budak diabur. Komo budak oge sok cangcang ku aturan agama supaya gaduh akhlak anu sae. Betul apa betul? Begitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Masih ada kembali yang setelah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Anu nuhun teh dihapunten bila aya carita anu teu genah didangdut, bila aya cariosan anu teu merenah dina manah nada dihapunten. Nu saena mengudungkeun ti Allah, nu awana mengudungkeun sim abdi. Namun sebelum ditutup salam sim abdi gaduh oleh-oleh nyaeta oleh-olehna pantun. Siap dengarkeun? Jalan-jalan ke kota Bogor. Jangan lupa beli batagor. Ada apa di gerak kolor? Hiji pistol 2 pelor. Pekalongan kota Batik. Alisna ka bina-bina. Genteng abdi leutik, yang penting panjang anuna. Nafsuna panjang umurna, panjang nafasnya. Sok harus wae ah ibu mah. Tileleyan sapunya repegat simpai, peturai pasti pandang, lain waktu pada pandai. Jamaah sadayana tolong angkat tangannya ke atas, anu teh diangkatkeun burus ya. Tolong sadayana angkat, ayo dalam Allahumma dan saya turun ya.